nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Fatihah ulang sing aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia sadayana satracan sing kuring ngalajenkeun kana cariosan uga diceroskeun anu patula patel sering peringatan. Mungkin di antawisna aya nu tanda tanya. Kadang tepang masuk sering tepang tapi teu terang nami asal ti mana. Ari asli mah kawit ti sim kuring teh ti Sinang Barang. Sasi saum hijrah ka Cibinong Pakayuhan. Alhamdulillah penak sareng Pak Kukumaha nyata Bapak RT Panggus. Alhamdulillah dina waktu saena tiasa hadir. Ngalangkungan ieu acara tiasa silaturahmi jeung urang warga bakti. Mudah-mudahan ku dilalah namina warga, mungkin warga teh nya sekelompok kumpulan jami da sedikit di teh jami nu mimpinana teh sanes hayawan nu sanes. Ari bakti teh panginten ngadeheus ngabakti turut tumut. Mudah-mudahan we kunamina warga bakti teh sekumpulan jami sing ngabakti ka Allah Rabbul Izzati kalangan ngalangkungan peringatan di Isra jeung di Mi'raj keun amin. Ulah sampai kabejanakeun masjidna di tembok bari jeung warnana hejo cerah anyar keneh kantenan ayeuna bade mayunan sasi Sya'ban terutamina bari mainan Ramadan masjid teh teu aya anu ngeusian. Mudah-mudahan ku berkahna diperingati di Isra jeung di Mi'raj geunana, mudah-mudahan sing tambih-tambih berkah jeung istiqomah urang warga bakti dilalah namina warga sekelompok bakti ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci sabada peringatan Isra wal Mi'raj ngabring ngangkeut ngageunggeuyeuh lebet ka masjid setiap salat anu 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oke. Sadrajana pribados nyuhunkeun dihapunten. Bilih boh bisi di Sinang Barang maklum sisi laut panas. Ari Cibinong mah adem ayem tiis. Biasana mah ai ngaran panas sisi laut mah sok garihal heuras. Ai nu tiis mah biasana mah sok anteng ayem lemah lembut. Dina cumarios atau sim kuring bilih jeung bisi teu akur jeung kabiasaan urang dieu. Nah kinten-kintena sim kuring kedah leuleuh atawa kedah heuras. Kedah heuras Bu. Pulang. Kedah heuras. Ibu resep kan heuras. Resep. Neme pangaresa Bapak anu ngageugeuh di antai sesepuh anu disebutkeun di dieu cenah sing lami sing panjang nyariosna ngahareos ayeuna waktu parantos nunjukkeun tabuh sabaraha ieu tabuh 8 kinten-kintena sim kuring pendek wae nyarios teh panjang nya heuras nya panjang. Lainna naon ibu di kitu-kitu teh sim kuring talete teh kantos nu nyelengkeung emak-emak ujang rek ngaji mah tong sok tetelepek rek panjang rek pondok emak mah beuki dua anak gen sare kitu nya aku rezeki juga rek kitu mah. Hadirin mulia sadayana sakali deui ngaos teh ayeuna mulai jam 8 kinten-kintena panjangnya heuras kinten-kintena dugi ka tabu sabaraha ieu ngaos sing kuring tabu 1. Alhamdulillah berarti orang dia ahli ngawadul ahli ngaji karena mingguan mah lamun ajengana telat datang sok amek-amekan ajengana teh lolumit cenah pas ajengana ngaurup mingguan teh lila teuing ajengana teh cenah uing hayang buru-buru nonton Persib cenah gitu alasanna teh ya we alasanna teh bahkan karena mingguan mah terutama na umumna kana ibadah teh wegah. Laras wegah? Wegah jeung horeang kana mingguan, kana pangajian, kana salat berjamaah. Man wegah teh eta kudu dipaksakeun. Sabab naon keur ngabelaan harga diri di hadapan sa di hadapan Allah. Wegah mah wegah ngan dipaksakeun keur ngabelaan harga diri di hadapan Allah. Biasa tuh Bu, sok orang bareng. Wegah mah wegah
dipaksakeun keur ngabelaan harga diri di hadapan Allah. Ada eta dah hadur nama wakat turun atuh. Namun aya hadur turun mangeureun aya dialokan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Isra jeung dimi'rajkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing kuring moal nyarioskeun kumaha hukumna. Pangna urang dieu ngalaksanakeun yakin jeung percaya Isra jeung Mi'raj teh adalah kejadian anu dialami ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalayan hasil tina di Isra jeung di Mi'rajkeunana sok dilaksanakeun setiap ambrok jeung sasi Rajab sok diperingati berarti percaya. Nganu paling penting peryogi kauninga memperingati Isra jeung Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatna adalah memperingati lahirna Islam. Itu kata-kata awal peryogi kurang dipahami. Memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul hakikatna adalah samisari memperingati lahirna Islam. Sabab intina Islam teh ayana dina salat. Ari Isra Mi'raj, ari salat diperintahkeunana ngalangkungan baginda Rasul adalah ngalangkungan peristiwa di Isra jeung di Mi'rajkeunana. Sabab intina Islam aya dina salat. Lamun salat berarti Islam, lamun teu salat lain Islam. Pembeda antara Islam jeung kafir adalah salat. Bahkan nu ngaran salat teh adalah ibadah nu ngungkulan kana ibadah anu sanes. Lamun salatna leres, ibadah nu sanesna kacanak leres, bahkan jadi jelema golongan anu bahagia. Lamun salatna ruksak, ibadah nu sanesna kacanak janten ruksak teu aya nilaina. Sabab salat benten dina proses merintahkeunana jeung ibadah anu sanes. Hiji Allah merintahkeun zakat. Padahal zakat teh adalah ibadah anu hese jeung lebar ketika dilaksanakeun. Sabab batur teu miluna naon. Lamun buah gawe diburuhan tiba-tiba tos panen 10% kudu dibere batur anu kena kana mustahikna lebar. Tapi ibadah anu lebar eta ngalaksanakeunana keungkang jeung hariwang wegah da seueur teh aliteun jalma anu teu wani ngaluarkeun zakat, tapi eta perintahan zakat teu cara Allah marentahkeun salat. Perintah zakat ngalangkungan malak Jibril di antaran disebutkeun wahyuna ngalangkungan malak Jibril. Begitupun Allah merintahkeun saum. Padahal puasa teh dimimiti urang subuh nahan ulah dahar jeung minum jeung pembatalan anu sanes tepi ka magrib. Sehingga teu sadar jalma bisa ngalaksanakeun mampu ngalaksanakeun puasa, tapi ibadah anu ngalolentong ulah ngaluang jeung leueut jeung ngalaksa pembatalan anu sanes perintahna teu cara salat di antaran ngalangkungan malak Jibril. Begitupun ibadah haji, padahal ibadah haji teh teu sadayana jalma mampu bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Sabab ibadah haji peryogi anu dikorbankeun geus puguh ninggalkeun keluarga, lamun teu mampu sa anak jeung incu. Rajin mampu oge pasangan suami istri, paling teu ge ninggalkeun anak jeung minantu jeung incu. Leuheung ari anak jeung incu malamun panjang umur bisa deui geus puguh harta bana dikorbankeun. Laksanakan ibadah haji terus alihkeun takdir berbicara lain Allah nakdirkeun maut di tanah suci nu dikorbankeun berarti nyawa sekalipun. Bahkan begitu di ibadah haji pakai gaya pasusanet urang Indonesia mah pendek, urang luar negeri mah jangkung. Kadang-kadang nu jaya mah kusabab yang bawah jangkung dahayang nyabak teh ngabuktikeun cenah urang ditu mah taleungan teh badak. Api-api disunu-sunu ku sirah lempeng keur cicing dihandap batur keur di luhur jangkung badak ari penyateh kagele katincak ku batur maot. Ibadah we hese bereke, tapi eta perintah ngalaksanakeun ibadah haji
teu cara salat langsung diantaran ku malak Jibril ngelangkungan merintah wahyuna. Tapi salat diangkir baginda Rasul ngalakukan peristiwa Isra jeung Mi'rajna nandakeun salat ungkulan kana ibadah nu sanesna. Saengakeun mulya sadayana lamun urang hayang kanu pahala ganjaran sarua jeung jalma anu ngaluarkeun zakat sedengkeun urang teh da sirik teu nyawa oge da teu manjing kana nisab ngan urang teh hayang sarua jeung jalma nu ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat baik wes salat cing bener. Ketika sholat bener secara tepat dan maksimal ku Allah bakal dipasihan pahala sarua jeung jalma nu ngaluarkeun zakat. Mun kitu mah cek mujaki anu geus nisab kana ngaluarkeun zakat raos keneh atuh mending keneh parantisipasi sholat cenah cing bener cing mineng daripada zakat kudu dibikeun ka batur. Beda deui masalahna eta mah. Ngaran-ngaran jalma si mujaki nu sibutna geus nisab ngaluarkeun zakat wajib kudu dikaluarkeun zakat. Nah tongkeung kang jeung hariwangtong mamang ketika harta bana urang dikaluarkeun zakat na zaku amwalakum bizakat bersihan harta bana ajeun ku zakat maka bakal ditambah-tambah eta rezeki ku Allah Subhanahu wa taala ditambah-tambah berkah. Nah, tongkeung kang jeung hariwang semakin dipasikeun ka batur hakikatna mah bakal tambah diberkahkeun ditambah-tambah sanajan beasna parena anger hakikatna ku Allah bakal dipasihan milik jeung rezeki dalam bentuk jenis anu sanes. Ngan hati-hati mulya sadayana sekalipun urang tos bageun zakat kudu didikeun kedah terang kana ilmuna sebab ketika teu tepat sasaran rugi dua kali hiji bana tos tangkus ngirangan nu kadua teu gugur kawajiban saolah-olah teu zakat mata solusina pasikeun ka amlin. Nu terakhir urang ajwakeun ketika urang hayang ngalaksanakeun pahala ganjaran ibadah haji sabab ibadah haji teh geuning luar biasa. Al hajju mabrurun haji anu mabrur teu aya di pahala ganjaranna iwal ti Allah bakal dipasihan surga. Nah kapita hayang ka surga puladang ibadah haji tapi ngalaksanakeun ibadah haji teh muleukeun simkuring akibah memang nasabah aya haji almarhum Pak Haji Miftah. Tuluy bapak mah alhamdulillah tos laksana ibadah haji nyata Pak Haji Kamaludin tos almarhum sing kuring mah karek kopeahnana we teh haji teh can ari ngalaksanakeun ka tanah suci mah eta nasab aya tuluy nisab aya jang bekelna mampu tapi nu paling kuat adalah nasib takdir Allah. Komo aya mah acis aya nasab keturunan nisab tos mampu tuluy takdir Allah terkadang berbicara lain. Duka tahun aya tua duka biasa ngalaksanakeun ibadah haji duka moal. Tah urang hayang gaduh pahala ngalaksanakeun ibadah haji asal salat dilaksanakeun secara tepat dan maksimal insya Allah ketika urang teu kaburu jismani lantaran berbagai macam takdir Allah tapi sholat dilaksanakan secara tepat dan maksimal bari urang dina mana nazam hayang ngalaksanakeun ibadah haji kabita ku pahala ganjaran ibadah haji tuluy sholat dilaksanakan secara tepat dan maksimal insya Allah ketika gugah dina alam barzah dikumpulkeun di alam mahsyar urang gaduh titel pahala ganjaran an ngalaksanakeun ibadah haji. Mudah-mudahan singkat pemilik amin. Sebab eta sholat salian teh ngungkulan kana ibadah nu sanes tuluy eta sholat ngajadikeun pembeda antara kafir jeung Islam. Ketika urang tos lebet janten Islam pun eta sholat insyaallah bakal mencetak akhlak anu sae. Akhlak anu sae lain cik sipun cik Allah na Al-Qur'an inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saestuna sholat bakal bisa mencegah kana kagorengan wal munkar jeung pagawean mungkar. Tegasna ku ayeuna sholat eta jalma bener bakal ngajadikeun akhlakna jalma teh janten sae. Lamun sholatna bener salaki jeung pamajikan bakal terang kumaha kawajiban kanu janten salah pamajikan. Lamun sholatna bener pamajikan bakal sae kanu janten menghadap turut-turut ngabakti kanu janten salaki. Kula sampaikan ketika baginda Rasul Isra ditinggalikeun kana surga jeung neraka dina surga di neraka dina surga teh katingali luar biasa
di antawisna aya hiji jalma anu tanur harita nanam harita panen harita teras naros kanggo Rasul lain keterangan eta motos etika tata krama. Wahai Jibril gambaran eta jalma teh gambaran jalma naon? Wahai baginda Rasul eta teh gambaran jalma umat anjeun nu di alam dunya ahli sedekah. Tuluy ditinggalikeun di neraka pas diantarna di neraka ya Rasul eta tingali ku anjeun aya hiji istri buukna jari seuneu tuluy seuneu teh buukna janten seuneu digantelkeun dicantelkeun digantungkeun kana tangkal dina seuneu. Ya Jibril eta teh gambaran naon? Umat saha kalakuan naon? Eta teh ya Rasul kalakuan umat anjeun di akhir zaman anu wani-wani nemongkeun buukna kaluar salian ti mahromna. Alhamdulillah orang di warga bakti mah sok di terarium. Alhamdulillah keur ngaos mah keluar ngaos keur ngamingu cenah. Ai teu keur ngaos keur ngamingu mah wah biasa ya lanjut. Nah, hungkeun naon cenah alasan hareudang cenah. Ratu cenah. Komo beureun bukna di beureuman megaya hitung ikan rebonding cenah kitu. Posina iklan sampo ini. Sampo clear dijaga bisa menyembuhkan rambut daripada lepek dipakai ku urang anggar lepek. Heuda iklan mah bohong, iklan mah bohong. Rexona dipakai setiap saat pas digosokkeun kana kerek cering heueuh we geuning herang terang da batu urang kota dipakai urang anggar we murik. Leheung eta iklan sampo jeung iklan Rexona teu na kelek ditempokeun daek nempona ge eta iklan Softtek katengahna Softtek glutak awe teh campur di naon bahasana teh kitu bagus sih cepehna teh eta hayang ningalina ge atuh namun kitu nya iklan Softtek teh lain glutak glutukin dibukakeun taplokeun erek ningalina ge kitu mah. Nah, jadi kadang ngamen kok.